Panyakit asal ti Cina nyebar ka Indonesia, ngariweuhkeun kabeh jalma, sasalaman oge ulah. Komo sholat berjamaah, Jumatan oge di imah, sabab sieun gering parah. Eling-eling jalma-jalma, ulah sieun ku corona. Maut mah geus ajalna, ti Gusti Allah Ta'ala. Ari waspada mah kajeun, asal ulah leulewiheun. Komo nepi ka ninggalkeun, kana wajiban anjeun. Corona, aduh corona, ayeuna jadi bencana. Ajab ti Gusti tumiba, ka jalma anu doraka. Pamugi urang diraksa tina panyakit corona. Pamugi urang diraksa tina coba corona. Amin 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 amin, amin ya rabbal alamin. Amin 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 amin, amin mujibah syai'in.